sadayana urang kudu ngabagi tugas deui. Bisa aya nu kekurangan, kasih si jalan aya pepelakaan. Dauna hejo meka rapih. Kitu teh supaya henteu kebebanan. Sadayana meunang bagi nu adil jeung benih. Teh bener Jidan, ulah nepikeun ka batur aya nu kalang kabut wingkul. Ngala sirung ka kebun jati, jatina gede kuat kana. Mun aya nu teu ngarti bagiana kebejaan, ulah isin supaya hasilna leuwih hadeuh. Mah dah siap wae tinggal nambah grafik seperti papasan nu kecimping dicobain kirim pisan mu data tos grafik gampang nu penting saruna paham ius sakabisan Dua. Slide teh ayeuna siga lembar kosong jeung lamunan. Ngedaharmi di imah aki teu apal berang saha ngarapikeun desain slide mah ulah asa berat. Coba we dicara misikeun saeutik supaya benda kalian nanti ku abdi mengumpulkan sekaligus dicek ulang. Jalan-jalan kasih situ, ningali bebek kapung sembarang. Pilih watun, kitu teu ngaharepkeun suasana, uang gawe beri ngabung, asal tetep nyadang. Sing serius nya, tapi ulah teu tegang. Ulin kartu dina bale, kartu rusak kaceuk suku. Sabenerna ari tugas loba mah biasa. Nu penting aya nu sok ingetan dari serucu. Lah, sok atuh nu hayang nyindir ka anu sok poho, luncat-luncat, ucing bodas. Kabur pas sigali sapatu. Ulah sok poho jadwal presentasi. Bisi poho mah urang kebingungan. Kituna kitu. tadi ada kurang mempetkeun tugas ulang bab yang beng walawana nyieun rujak tina jambu mesenna nepi ka ngeret baring diresikeun sambil nyimun colat panas tugas beres are urang ereng beres. abdi mimitan rapikeun desain ayeuna meuli cilor ka tukang jajan cilorna nempel kana garpu slide kudu sing mereunah tergampang dibaca supaya dosen teu kudu kainget ngareunggeu. Nyaah tinggal orang satukan sadayana isuk-isuk ngalacai dina gentongna retak jadi dua lamun aya nu kurang mah bejaan tong dipendem kurang lengkepan sarana supaya sampurna.